lapar tindakan duwut nateingan Siliwangi Kimansa Kesatria Aran. Abang lain ahli seni, mesti pakai ke, tapi itu kurang berat makan deh. Nyaut. Mung ngeunah-ngeunah tadi. Nah, jadi ibadah pegawaian sia peuting ieu. Jadi ibadah tuh rumah. Lebah mana jadi ibadahna goblok? Kan loba dong ngargapeun. Ngaganggu batur molor sia teh. Boro-boro bisa kaubaran belakang batur tunduh keur hees. Buak. Loge geus sarare we kieu mah teh. Berarti aing gelo berarti. Kameramen gelo beureun. Da urang mah da keur usaha euy ibadah keneh. Aya akang awong-awongan. Beki wani si anjing. Nah eta meureun nyekel duit pemajikan balik di Arab. Geus beak saminggu ge. Ayeuna kan ngojek mah nyekel duit. Ari teh motor tadi cokot ku dealer da can dibayaran ku batur teh. Geus diberes. Bapak. Pak. Ari Bapak bing. Pak. Nya atuh ngambek batur mah datang di mana-mana gidig-gidig celodok nyembah kanu jadi kolot ieu mah gidig-gidig datang-datang jol awong-awongan wae. Ya ieu mah moal daekeun nyodok kos kitu. Aya kolot mah tuh jelema babang wae. Kawan si anjing aing nih. Jik dai harkat derajat wibawa jeung komara nu jadi anak teh aya didampal suku indung jeung bapa. Cek urang mah. Sok terus. Terus ayo Cerman, terus Acep terus. Sok. Ulawani ka indung sanajan indung siga nu burung ulawani ka bapa sanajan bapa siga nu edan nya Bacarman. Nya mun cek urang mah aya manehna mah kalah tangan. Nah itu teh di papagan kalah nambok. Nim lamun bisa sistem jerit gitu Nim. Nya alasan teh. Ya ono untung nih. Nah, ngalegorkeun sanim. Ngomong adanya sih. Ayeuna teh poe naon Nim nya Nim? Cara naon beda teh Nim, cara naon beda Nim? Ya nendepkeun. Heureuy sama ka. Sia sarwana. Ya. Coba karana urang pas nabeuh nya. Jeung bapana ya. Anu mah patna. Tuh borong naah. Tuh. Itu nabeuhna. Masih semula Bang. Utut. Coba bari nanggung arep. Bari nanggung. Saya sia sok ya merame sok. Dia mah udah daluskeun sih. Aduh, subhanallah, ieu panayagan aing ari teh nutur-nutur aing kan hayang adu dombakeun we jeung kolot aing. Tong
didangupkeun Pak. Anjing, tong nyahan jadi berapa? Pak. Carman, Pak. Yang diberi ku Bapak ya. Kan sina minta THR ka Kang Ujang Muhtar. Pak batuk teh besi teh. Iya. Aing mah deudeuhan man. Aing mah nyaahan aing. Nyaahan dewek mah. Aing mah nyaahan, beas ku aing pamere Pak udah dibanjut kabeh ku aing. Kamari mah pohon, keur mana teh eta? Pohon, pura-pura ampi wae aing teh dulu cenah. Ari sia hirup sok sirikeun rezeki batur atuh Carman. Lamun dewek memenangan atau bebenangan beas tinu hajat teh ulah sok teu kasiri. Perlu nama bunga ieu lamun hirup salawasna sirik kana rezeki batur moal manggi kanikmatan maneh teh. Seperti ayat contoh indung sirik kana rezeki anak. Caritana aya budak umur 8 tahun. SD. Ari ngaranna teh eta budak teh si Neni. Eta si Neni teh naik kana tangkal jambuna Pak Uda. Karekel naik mojena babadungna babangorna jadi 7 tahun lah. Teu mah kecelana jero deui eta budak teh. Barang ditempot deh kaluhureun tangkal jambu Pak Uda teh aduh ieu budak cenah Neng turun Neng bisi gebis Pak Uda teh atuh hoyong jambu menyuhunkeun ka bapak kari ngajul pangajulkeun ku bapak Pak Uda teh abageur berehan jol ngodok duit saya dah Neng pesankeun lancingan lebatnya dibere 50.000 budak teh. Atau budak teh pakai celana dibere duit 50.000. Balik ke gorokan, "Ma, Neng menang duit di Pak Uda 50.000." Kunaon cenah Neng? Cek mana teh? Pada Neng teu make celana naik tangkal jambu. Indungna langsung mikir teu puguh. Anak aing teu make celana 50.000 komo aing gini gitu. Tersimpan dalam benaknya. Terlintas di dalam benaknya sang ibu saat itu iri terhadap rezeki si anak. Ya lanjut. Teuing mana masih aing pengaran teh. Tos gitu kan apalah artinya sebuah nama. Iya, betul. Cek indung nanti. Aing rek naik tangkal jamu Pak Uda beri teu make calana aing. Ke anak aing we 50.000 komo ke aing moal 500.000. Muka aing rada jebrogan. Da aing rada leubetan gitu. Diridik mangkat eta indungna budak jol naik kana tangkal jambu ka sawang aya Pak Uda keluar jol kieu tah pura-pura ngala jambu tangegang Api-api ngarawel jambu. api-api ngarawel jambu Pak Uda teh barang kitu barang tangga astagfirullahaladzim aduh itu tangkal jambu aing digurumut sireum.
Sirum hidung cina euy. Lain euy coba udah aja. Lila-lila meureun karasa bau hangit. Tuh kita coba bau hangit. Barang sadar, cenah mana budak tadi. Be, turun. Kolot, naon anjing cenah ieu. Ku malah mun kanyahoan ku pamajikan aing ieu. Ku malah mun kasura cenah ieu. Turun. Muka celana jero deui cenah gitu. Bis atuh di geruan ku Pak Uda teh. Aing dibeli duit. Turun deh, abdi Pak. Nanaon dari ibi ini? Dua ngodok kantong, Pak Uda teh. Dah, 500 perak. Molohok anjing. Kanggo naon ieu Pak? Belikeun silet. Cukur tong gondrong tinggi cuk. Miraweuy cenah. Nah, didinya ciri-ciri jalma nu sok sirik kana rezeki batur man. Ulah. Lamun nempok batur bahagia teh alhamdulillah. Gusti abdi ngiring binga kana bagjana jalma eta. Mudah-mudahan we abdi oge sing ngalaman. Gitu, Pak. Ya, Pak. Bener Pak, bener Pak. Pak, bener Pak. Pas dibere ku aing meureun. Utuh enak kana beas euy. Moal iba carman ngomong lagi. Nya bapak aing mangkat bapak aing teh. Nya aing oge. Ih. Nya aing. Ya, tong pasya wae cepot jeung Semar teh. Da katempo ku anjeun da kalangkang. Ya, nya bebas ya. Marek naon wae rek hiburan rek naon oge. Caritana aya jelema euy. Jelema teh boga cita-cita. Cita-cita nanti hayang jadi germo. Kok lo anu rawas teh. Batur mah hayang jadi polisi, hayang jadi batur ieu mah lain dewek, batur. Peda kieu gara-gara nama ulin ka Polsek Binong. Eta jelema teh. eta manehna boga gagaturan gitu. Baturan mah loba. Barang gitu nempo aya anu tewak tiluan. Tiluan. Mata. Mitin di geroan teh. Kadi sia darip. Kunaon sia da pengen kadi tewak? Naon pagawean sia? Abdi mah kebukaan jelema cenah Pak. Panggil deui. Kadi sia, eta maneh? Adi. Kunaon sia ditewak? Abdi ngajual pemajikan, Mbak. Kaki-aki. Goblok. Ada yang panuju. Langsung ngarompong kan? Tanya. Kada si Aca. Karunya geus kolot, Aca geus kieu we. Lapar we mangkali geus guru. Kunaon sia ditewak? Naon pagawean sia? Cemang Aca teh. Uing germo, Pak. Ditampili. Henteu malah ngaharewas eta polisi teh aya anu anyar eueuh cenah. Mentak hirup mah nu mulia mah jadi germo euy mun tambilingan. Deui.
Ceritanya pengantin anyar. Ingat dong pengantin anyar mulai ya. Kawas ieu jang sa Fatur Rahman. Sareng Neng Mimin. Ya, cep jajang. Jadi kebenaran pengantin anyar teh awewe na teh pas malam mimiti pisan nyeri huntu. Pas malam pengantinan teh malam anyar. Aduh cek awewe na teh. Eta mitohana teh salah paham. Salah paham kumaha? Cek bapana teh cek mitoha lalakina. Masih ya. Anak orang ke Belandaan gitu. Beri hura sarewas teh. Merinan ku nyeri-nyerina geus teu kuat ngarasakeun nyeri huntu hayang dicabut. Huntuna teh. Cabut. Cabut. Lantaran geus puting. Acek salakina teh engkewe neng enjing. Kata bapana ngadat anjir. Lu ngakiji ke kamarna teh. Digedor pada teh. Tok. Heh. Kucing gitu. Bago. Sia yang bekas kan disebut isuk-isuk. Hayang genok sia. Hayang lecet gila di Cek si engkun deh. Misalnya karena si engkun. Terus gitu deh. Nembalan si bagut teh. Pak. Nyeri huntu pak. Cadel pun disebut er. Maksudnya nyeri huntu. Ciri neng eraun tas si engkun deh. Maksudnya si neng yang dicabut huntu pak. Oh. Cek si engkun deh. Ampura itu bapak. Nah gitu. Barang peting kedua. Jadi sahabat tengul. Ente. Eta si bagu teh pengantin lelaki teh di imahna biasa sok ngawadang daang tengah peting teh. Jam 12 kali itu lapar. Daerah atuh karak barapoe sing di mamitoha. Neng lapar cenah gitu. Coba ke dapur we candak cenah gitu. Kebenaran di dapur aya endog asin 2 deui gitu. Barang keluar si bagu teh. Awena teh inget masuna sina dahar di kamar. Bari bawa endogna ngomong eta si awe teh bari rada setengah ngagorowok. Lebetkeun we endogna. Eta si engkun mitoha si bagu geus salah persepsi deui. Goblok anak urang cenah mas ieu. Magidig deui wae. Bating pola sia ditajong pantot teh. Bori kieu. Beak pantot teh teu kadang-kadang deuk aya ejeurna mah. Bagu, Neng. Aing ti mimiti imah-imah jeung emas sia can pernah nganta diasupeun jeung endogna. Hayang samutut sia. Henteu jeung endog lagi heurin cenah kitu. Aduh. Salah paham deui tah. Dan matak berenang mitoha urang salah paham sama nanti gitu. Tak wasok kali titik kitu tah. Goreng pakai ngintip teh. Tuh tukang salon ngintip bintileun. Nah, barang gitu ya. Nah. Ngerasa arah pengantin teh peting kahiji, peting kadua teu walak kaya di imah mitoha mah. Gagal maning nu akhirna pengantin lalaki teh ngomong. Neng teu betah cenah akang pieu-pieu teuing mah. Ku bapa sia teh nang gitu. Aral begang wae cenah singkun teh gitu ka mitoha. Disebut lagi geus bapak sia. Singkun disebut lagi ka mitoha teh.
Pas gitu. Isukana cenah urang pindah cenah ka imah Abah. Ka Bapak Akang. Awe menurut wae. Nya kumaha lalaki. Urang pindah cenah ka imah Abah awak nya gitu. Singkun teh. Ngan dal deukut imahna teh. Tapi barang gitu teh si Bagu teh nyimpang ka si Ahmad. Mat aing panggundulan kan paranti pakai peso paranti nyin golek gitu. Si Ahmad teh rada geuleuh dikasih Bagu teh. Begitu pun haja panda detah betihan anjing huluna teh. Barang gitu. Nepi ka imah teh bapakna si Bagu teh kabitaeun nempo si Bagu digundul teh. Wah, tiis cenah, Gu. Begitu ngomong bapakna teh. Di mana, Gu? Di mana, Gu? Nyamat cenah. Metik sih kasih Ahmad. Gundul Ahmad. Bagus. Digundulan deui ku si Ahmad teh bapana si Bagu teh. Jadi sa imah teh anu gundul teh aya dua. Laksana di imah nama. Bukan nama bertempur we. Sampai titik darah penghabisan. Deui darah naon teh keluar teh? Darah daging ting naon? Ayo darah tinggi ini teh. Isuk-isuk teh maksudna si Bagu hayang mandi. Barang rek mandi di imahna teh. Ya, mana keur di mandi di kamar mandi. Kapaksa si Bagu nungguan di luar kamar mandi bari cangogo. Bari diharudung ku sarung menang ngiridit di urang Tasik. Anu sapoe 1000. Can lunas di ka ayeuna oge teh sarung teh. Barang beres mana si Bagu asup ki awak arek asup teh nya kapaksa nungguan deui di tempat si Bagu tadi cangogo. Cingogo. Bari diharudung sarungna sarua teh anak jeung bapa teh sarungna teh. Mung silih elekeun teh gara-gara sarung. Boro-boro sarungna ngomong lagi mung silih elekeun. Kewalati kabeh. Boro-boro sarung. Jadi gitu aja. Terus gitu tuh. Disangka ku pamajikan si Bagu awewena laki salakina teh si Bagu. Padahal mah bapana. Bari ngagidik teh kieu lempan ka dapur maksudna. Awena teh jol dijegugeun da peda sarua gundul. Bari ngomong, kitu ngomongna teh, tah si gundul cenah. Terpenting aing meuni getek cenah gitu. Meuni babalagaan sia cenah gitu. Dasar si beuki cenah gitu. Ai barang ngaliuk teh abahna. Neng ieu mah Abah. Beuki naon mantu cenah gitu. Heraeun akhirna. Lagu ah. Nukit ya lagu ini ya. Dari gamelan masalah rupa bisa dipilih ku gamelan. Dangdut geus puguh tadi. Lagu-lagu hebeul geus puguh, lagu-lagu mata ka dieu alus bisa, lagu Jepang bisa sedikit. Anatara gurusi mio Jubaida. Jepang bisa. Please let me go. For I don't love you anymore. Do it or less would be a sin. Release me and let me
lebagen. Nah, itu lagu barat. Barat. Ya. Ku gamelan bisa kene. Bisa kene. Gus puguh ari papa Sunda mah. Mapai jalan sadapak ngajuk-juk ka hiji lembur jeung karasa capena. Sebab aing hees wae. Terus lagu baheula. Aya nu kieu. Polos Tomo. Majar maneh nganyam samak netekan bari motungan gara-garanya Pak Uda. Iya, jauh ke kana kodok. Nya Ibu Mimi netekan mana tekan bari motungan. Majar mana neng anak lu bukan nggak dalam pepotongan nuainya neng mimin. Ayun mama. Dosa kan? Gua belum jangan saya rewas. Cai mulang cai maling cai ngocor dina ceuli. Hejona kabina-bina geranya bapak bauna dekat ulungan. Sok terus ya. Ya apa kapan hati melukai. Salah sakit teh heula. Nah, eta lagu baheula. Polos Tomo. Ayeuna lagu kadienakeun. Bacidolan teh geuning. Daun pulus kasar bojong. Heup.
jeung sia. Lapar beureunya euy. Pauda sinden abdi perih beuteung cenah. Si goblok sia aing kali rek ngalengdak euy. Aya anu nahan beuteung. Nahan beuteung ti soledad. Sia ku aing diteangan wae maneh aka. Ono jelema mah pati-pati di teangan ge. Aya urusan. Ya, geus kajian. Lain sono aing rasa tatarucingan jeung si Aka teh. Oh eta. Aing eleh wae kamari mah. Kor di Cilegon eleh aing. Urang teruskeun deui peuting ieu tatarucingan da loba keneh aing tatarucingan. Entong reuwas. Entong geus. Urang nyeun deui no. Begitu ngomong bapana teh. Di mana go? Di mana go? Nyamat cenah. Medik sih kasih amat. Bener amat. Digundulan deui ku si amat eta bapana si bagut teh. Jadi sa imah teh anu gundul teh aya dua. Laksana di imah nama. Bukan nama bertempur we. Sampai titik darah penghabisan. Deui darah naon teh keluar teh? Darah daging ting naon? Ayo darah tinggi ini teh. Isuk-isuk teh maksudna si bagu hayang mandi. Barang rek mandi di imahna teh. Ya, mana keur di mandi di kamar mandi. Kapaksa si bagu nungguan di luar kamar mandi bari cangogo. Bari diharudung ku sarung menang ngiridit di urang Tasik. Anu sapoe 1000. Can lunas tapi ka ayeuna oge teh sarung teh. Barang beres mana si bagu asup ki awak arek asup teh nya kapaksa nungguan deui di tempat si bagu tadi cangogo. Cingogo. Bari diharudung sarungna saruan teh anak jeung bapa teh sarungna teh. Mung silih elekeun teh gara-gara sarung. Boro-boro sarungna ngomongna ge mung silih elekeun. Teu walak di kafe. Boro-boro sarung. Terus gitu je. Terus gitu teh disangka ku pamajikan si bagu awewena laki salakina teh si bagu padahal mah bapana bari ngagidi teh kieu lempan tarik ka dapur maksud awena teh jol dijegugeun da pada sarua gundul bari ngomong kitu ngomongna teh tah si gundul cenah terpenting aing meuni getek cenah kitu meuni babalagaan sia cenah kitu dasar si begi cenah kitu ai barang ngaliuk teh abahna neng ieu mah abah beki naon mantu cenah kitu heraeun akhirna lagu nukit ya lagu ini ya dari gamelan masalah rupa bisa dipilih ku gamelan dangdut geus puguh tadi lagu-lagu hebeul geus puguh lagu-lagu mata ka dieu alus bisa lagu Jepang bisa seperti kieu Anatangkara guruzi mio Jubaedah
panggil ya. Release me, let me go. For I don't love you anymore. Doing all this would be a sin. Release me and let me love again. Nah, lagu barat. Ya. Ku gamelan bisa kene. Gus pugu, ari pop Sunda mah. Mapai jalan sagapak ngajuk-juk ka hiji lemur jaga rasa capena. Sebab aing hees wae. Terus lagu baheula. Aya nu kieu. Polos Tomo. Majar maneh nganyam samak netekan bari motungan gara-garanya Pak Uda. Iya, jauh ke kada kodok. Nya Ibu Mimi tekan mana tekan bari motongan majar mana neng ngadang lu bukan nggak dalam pepotongan nuainya neng mimin ayeuna mah dosa ingat gua belum nyanyi saya rewas. Cai mulang cai maling cai ngocor dina ceuli. Hejona kabina-bina geranya bapak bauna dekat ulungan sok terus dia itu apa kapan hati minta cai. Salah, sakit tuh lah. Nah, itu lagu baheula. Polos Tomo. Ayeuna lagu kadienakeun. Bacidolan teh geuning. Daun pulus kasar boyong. Hop. Teh.
beuteung sia. Lapar beureunya we. Kauda sinden abdi perih beuteung cenah. Si goblok sia aing kage rek ngalenggak euy. Aya anu nahan beuteung. Nahan beuteung ti soledad. Sia ku aing diteangan wae maneh aka. Ono jelema mah pati-pati diteangan ge. Bok aya urusan. Ya, geus kajian. Lain sono aing ngarasa tatarucingan jeung si Aka teh. Oh eta. Aing eleh wae kamari mah. Kor di Cilegon eleh aing. Urang teruskeun deui peuting ieu tatarucingan laloba keneh aing tatarucingan. Entong reuwas. Entong geus. Urang nyeun deui nu anyar. Esok sia tatarucingan latihan sia. Naon sababna urang barat sok gogoleran di pinggir pantai? Keur moe awak. Lain. Supaya rada hideung. Lain. Capek terus noron. Terus naon sih teh goblok noron? Ya memang gitu meureun. Lain teuing aing taluk. Sabab lamun gogoleran di tengah laut dikerlep modar. Anjing boro-boro orang barat sih goblok. Urang deui gogoler di tengah laut dikerlep sih teh. Aing aja aing soal ieu. Islami aing Islami. Naon sababna nu ajan sok nutupan ceuli. Ngarah pedas sora lain. Ngarah teu kadenge aya nu nagih hutang. Goblok non hubunganana situ eta nanti ajan jeung nagih hutang. Panjang napas. Supaya panjang napas. Lain. Ilaharna kitu. Lain. Gaya we unggul ngarah pantes lain. Rek sange kagak bisa gaya mah. Teuing aing taluk. Sabab lamun nutupan sungut moal aya soraan. Sama. Aing. Naon bedana apel jeung korong? Isi korong-korong goblok. Oh, ngaranna ge tarucingan. Apel mah amis. Wah, si mis bagi korong. Korong asin cenah. Sabab bisa teu nyaho. Bedana. Hayo. Ari apel mah amis tadi teh. Ari korong nya itu asin. Ih goblok, pamarakan sia mah. Korong-korong mah diasaan. Eueuh gawe. Teuing aing taluk lah. Lamun apel mah di luhur meja. Lamun korong handapeun meja. Nah, itu. Sia tos ngorong gitu tah. Karena kukupan nyelap. Dias gitu kan teh tah, disingkirkeun make jempol. Eperkeun we. Rek kana sapatu hempek. Arek kana handapeun meja hempek.
Bae aing eleh lah. Kadang-kadang anu eraan beli kantongan. Eta we aing barang nempos haragam urut si Adi teh korong unggul. Aing ayeuna saha nu sok ajan magrib unggal saha nu sok ajan unggal magrib di TV. Nya muadzin. Lain. Saha ngaranna belagu sia teh? Ustaz Jepri, Lain. si Rusdi, Lain. Sintong, Lain. Agim, Lain. teuing aing kaluk. Si Saat. Hah. Gening Saat. Baca ku sia goblok saat ajan magrib. Ai si gelo mah teu bisa misakeun mana waktu mana eta menurutnya. Assalamualaikum. Areng. Dawala. Damang Sae areng. Engke urang nonton di barengnya duanya. Jeung aing atuh reng ngajak tiluan pan aing ngajak maneh Suti anjing. Angke upami sasi saum areng jeung awalam urang meser samping ka pasar. Duaan. Engke sinjangna urang anggo. Kanggo salat Id. Duaan. Kan aing oge merendan sarua rek salat. Bareng we jeung aing tiluan. Anjing sudi aing sia. Sia kunaon pentingnya keluar penting ieu. Pada rek perelila. Aing tadi nyandran pakai areng soalnya. Si areng ka aing geuleuh wae kunaonnya. Sekalian keluar ke sebelah si anjing. Sahayeuna aing ya. Cai sia gentong dicokot sagayung. Tinggal sabaraha. Ulah sagayung teh ingat tuh 2 ember ke. Ih sagayung sih teh goblok. Amerada lobaan ngitung naing. Lieur tibang sagayung. Ih sagayung sih teh. Sagentong dicokot sagayung tinggal sabaraha. Hari saparapat. Lain. Teuing aing teu nyaho. Tinggal sagayung kurang tinggal sagentong kurang sagayung. Gobloknya aingnya. Aing goblok-goblok teu nya. Tiba ngomong gitu padahal eta aing eleh ku otak cepot. Aing. Naon sababna? Embe lamun ngangse cikii, embe bikang sok nyengir. Oh. Emang saya sok merhatikan embe gitu. Emang nyir itu embe. Ha sok nyengir embe. Lamun ngangse awewe na teh. Lamun ngangse bikang kiih teh nyengir. Boham sih sugan. Hah. Teuing juga si Ali nempo si Imas gitu nyengir. Geus aing teh nyaho lah kalup lah. Bagug sia mah. Lamun domba lalaki sok nempo domba bikangna kiih sok nyengir sabab teu bisaeun nyiduh. Dalam membisaeun nyiduh pasti nyiduh. Buah-buah naon anu bisa dihakan kabeh? Anggur. Henteu aya dipicen sigina. Apel. Aya dipicen sigina. Kalapa.
Komo goblok sih teh. Jagong. Jagong, jagong. Jagong. Tuh. Ting teh nyaho. Kadu. Tuh, kira aku kadu goblok sih teh ngarti aing kadu kira aku belum sih teh. Ih, kulitna nanti dagingna ngeunah di dahar. Kadu mah. Sikina dikulub. Disepan. Oh. Ari eta cangkangna kan ku sia. Buah 5 sebutkeun ngaran buah 5 tapi sekali nyebutna. Ada 5. Lain 5 rupa tapi nyebutna ngan sekali. Kesemak lain. Danas lain. Markisa lain. Teuing aing teu nyaho. Rujak. Mana ngaran buana? Apaan geus aya di jero kabeh. Leuwih ti 5 rupa. Rujak. Heeh, bener tapi nya. Rujak. Aya empang. Iya empang 2. Belah di sebelah dia aya ya empang teh. Kajian. Ngan iya empang teh dipelakan lele sarua gedena. Di luhur empang teh aya jamban atawa pacilingan. Ibu uninga, bapak uninga pacilingan. Paranti micen, paranti BAB, tempat Eta di pacilingan teh, nu hiji khusus kanggo BAB istri, nu hiji khusus kanggo BAB pameget. Tak kinten-kintena aka numutkeun pamendak tangkurak sia bejan. Saya sudah wala ini. Tereh galadean nu mana laukna naha tempat BAB awewe atawa tempat BAB lalaki? Sok, jawab. Pasti lalaki belegu. Naon sababna? Sabab lalaki gede barang daharna, barang keluar teh belum si lauk teh seubeuh. Lain. Cek aing mah tereh galadean keneh empang anu paranti BAB awewe. Naon sababna? Barang awewe nagog plung disantok ku lauk ngong cek lauk teh bager cenah ieu mah maraban teh bari nyerengeh seuri cenah amis budi cenah kitu. Tapi barang di tempat lalaki barang rek disantok lauk mugen mundur deui bari kuku lutus. Goblok maraban aing manjutkan aku. Rek baledog ongkoh goblok ka aing mau batu 2 cenah itu. Aya anak monyet. Di udag-udag baong. Akawala ngadanun teu. Ngandenge areng Tangkurak si anjing ngadenge teu. Buset ka aing dia jadi mending nya. Eta monyet teh percis banget sia. Di udag-udag mau. Biasa we areng nyebrot Nah, eta anak monyet teh. Derek naik air tanggalan hiji-hijina. Percis teh hiji di luhur teh kawasian naik kalapa. Mau lila teuing nungguanana aya meureun 7 tahun mah. Kira teuing teh. Entong nangok abohong mah goblok. Terus dibeuleum tah. Ketanggalan teh ku anak maung teh. Tah, ayeuna pikiran.
emutan ku kawala nya pikiran ku si anjing aing moal iba nu si lewe oge tak kumaha supaya anak monyet selamat bewarakeun ieu akawala bah Pak, aya anak monyet di udak-udak mau. Kulantaran awa teh tatangkalan aya hiji-hijina tereke eta anak monyet teh naik mau teu bisa naik. Naon itu Jang? Luka si areng. Bisi maripat itu Pak. Kekarak si areng teh kaluar peuting ieu. Saumur-umur dijieun. Terus di balom tatangkalan teh ku anak maung teh. Nama korek itu. Jika nama bagi udu teh maung teh. Terus nya eta kitu. Kumaha supaya anak monyet selamat. Sabab lamun turun di hakan maung. Terus cicing di luhur sana ngagedean. Pikiran-pikiran teuing goblok. Modal rek naon anak monyet ieu bapana ge teu mikiran karak dacan dah. Kasan semat. Kaula ungit tadi ngimpi kakang nu kaimpikeun ku kaula yen kaula teh lalayaran di tengah sagara naik perahu kancana emas tepung jeung ratu laut masihan kembang seungitna nyambuang sapatamanan cicire naon atuh ieu teh mangga lingih heula gamparan perlu gede pangaka perelat emotadasna selakati lokonya kaening sakulasna Paturai jalan kadang
lupa jangan sampai digoreng jarang merah halus lupa hati digoreng di bawana cerita orang ada nitipkeun asing kawan telat sanajan masa nyorangan gedang alisan setiare babarengan harapan ngesaksian jamekeun malam nipis bentang laksana nyendikeun bulan meski kembang indah pengharapan potret ingatan pak udah sepula bukakan hiji catatan tapi kiwari gana kuring kanu kuring cuaci gana sorangan hancewa hati keulang numi aci di peperi numi tieneng ditinggalkeun sesangka berjali raja mati ku rian
kuhaleta bantos kaula napakuran eta impenan heran juragan abdi mangga angke bakal aya waranana rupina ler eta bareng nuju raos ngandika saat tulis sumambat nyata kada saratat jaya sanes sukasaya tulungan Agan. Apa gua aku si cepot. tulungan ngeran geuning itu aya istri kan dia lingis sapengkeun kaula katang minta tulung karunya euy diantri ku dewe ka dieu da tulungan kaula tulungan kula teh udak-udak kurang banget tulungan kaula tulungan lepaskeun ye aduh bala lain jana aing dak sempit euy. Hayang teh duh sia. Amit gelis. Tulungan kaula di udak-udak kurahwana kaula teh. Lepangkeun kaula sukasaya. Kaula teh bojona kakang pegawan rawat masjid. Atuh eta mah rencangan kaula. Rencang masantren baheula. Anjirnya euy. Geus banget awewe euy. Baik ingin. Namun si Ali menangkeun nu kieu. Kakara ke sare geus baseuh. Pas suci hujan. Gelis gestong seueur saur teu kudu hidup bebeja satarabasna kicit nage dages bebeja teu ka kitu euy Etan weruh teh gitu weruh sadurung winara cenah kitu je weruh tanggus winara tanggus nafsu si eja anggarusin aja apa ge laku weruh nyaho winara teh monyet leuweung Ya, mungkin nu kitu ge anggere siapa nu kitu ge mahalan aing make si raja nirep si raja singa geus ulah amanggulang wayahna Kakang Semar Candak ieu Sukasaya kapertapan mangga ngeran juragan abdi kumaha we adu ngajabna kulan alim cunihin tadi ge waktos di luar uyo saran di si abdi gamparan juragan abdi buru kadiekeun mana wanoja anu ngaran Sukasaya sameme ieu pertapan ku kaula diacak-acak bejakeun gancang kali kaula geura pasrahkeun satria mun sampean masrahkeun eta wanoja kula baris merek asugemaan kabagjaan tayo mahkota nu merupakan lambang kakawasan
Ayo dia bakal bisa dikawasa ku Andika. Kelak sampean bakal jadi raja di negara Ayodhya. Bentik curug balas nunjuk capetan balas suara. Sarwa teh banget anjing sia beureum tuh. Kalau orang adat teh beureum gitu teh. Siwah. Kisana mangga suka salia bakal dipasrahkeun nganggo kaula bade dioloh heula ulah ku jalan paksa. Bilih timbul kajantenan sapertos bihari nalika Dewi Widawati dugikeun ka perlaya masing pati ku cara labu geni. Ya nuhun tulungan kaula Kancang. Rahwana maksa rek ngabandang anjing. Ngan kula oge teu tega lamun kaula kudu masrahkeun anjing ka Rahwana. Sabab kula apal yen Rahwana jalma durjana. Leus tulungan ka kula ulah dipasrahkeun. Mangga. Ayeuna mah urang sareatan we. Kadiekeun cucuk patrem papae sanggul rek disareatan ku kaula mangga jangakeun ieu jangakeun lajeng dina mangsa harita nyata dasarata menekung kanu aku ngabrantang kanu merbeng alam mujasmedi kayang wedi di ijabah sapanejak pamasadanana dina mangsa harita miharep cucuk patrem papae sanggul suka saya ngawujud janten wujud suka saya di ijabah sapanejak non rupik pamasadanana Dinasti Kang Dauman Barat cucuk patrem papae sanggul leungit wujud jangglek bae wala dadia wujud suka salia mamalihan nuhun Gusti wayahna ku kaula bakal dibawa antos heula ka Kang Semar oge geulis mumpung hayam can loba kongkorongokna yuk nuhun dasarata pek kula masrakeun Ayodhya ayeuna keneh kula mulang ka lengkahe nuhun
nuhun tasarata. Nya tapi iraha-iraha cucuk patrem nu ngawujud anjing. Bakal balik deui jadi cucuk patrem. Didinya rahwana. Bakal terus nunda lampahna saheulaanan. Ngan di mana hiji mangsa rahwana lepas tina panaragal manusia titi sing Wisnu didinya rahwana bakal nyin karicuhan deui salawasna bakal terusan mudag-mudag titisan Dewi Sri tah da ayeuna mah meureun geus waktuna pikeun anjeun ngalaksanakeun amanat tuang raka begawan rawat meja. Nuhun kula ikhlas ngalaksanakeun. Saur teh kaula pada nyuwunkeun ditikah ku salira. Mudah-mudahan we atuh naon rupi anu lisankeun kupun lanceuk. Sing ngajadikeun cukang lantaran lungsurna barokah kanggo abdi Gusti. Nuhun. Mudah-mudahan we tapi da kiwari wanci geus nepi ayeuna mangsa geus tumiba meureunan iwal urang waktu ngadeuheus ka nu maha kawasa pikeun ngabersihkeun diri tina sagala rupa dosa nu dihaja atawa nu teu kahaja. Leres tah kitu yu urang laksanakeun naon rupa nu jadi katangtuan hirup urang. Kembang lan putik nyebarkeun sari sarina sok kapiraray tepang sekalik muga sing janten pamatri waktosna urang paturai kembang pinetik sedang anyar mekar sinabaran sari tutup lawang sigota kapilo jeung enjing para warga.